Ai hirup pengangguran, nu hiji jadi penyanyi teka sampean, nu hiji tukang molor, nu hiji tukang nganyuk bae, madesu. Naon maksudna si nahun? Make ngaledek ke orang-orang Nyeta do make naon maksudna make jeung ngaledek. Ek dikumahakeun atuh eta budak si naon? Geus lah urang alungkeun kulah loba tuh dihanap tuh lah. Ayo atuh urang budak lah. Ayo buru. Burah. Lewat. Barudak. Itu tuh si nahun teh. Orang mereka buru. Nah, siap benang ku aing ayeuna mah. Hampura dak da aing mah heureuy. Dak bakal di dak budak bakal di tah aya kulah tah urang alungkeun ka dieu teh buru lah. Polontong tim budak teh lah. Sok dak alungkeun ayeuna mah dak lah ke karieu mah. Alungkeun lah ke karieu mah budak teh. Sok ayeuna ke karieu mah sok ke karieu mah. Alungkeun. Hiji. Dua. Tilu. Awas ya ku aing bejakeun nya ka bapak aing.